Sampurasun baraya saung aing daraut ayeuna urang meleng wayang golek Gatot Kaca Purna tah ayeuna urang meleng ieu naon ari meleng teh nyaeta urang mempertegas atanapi ngahirupan karakter wayang dina naonna dina palebah beungeut atanapi rarayna tah ayeuna mula-mula ieu teh kuring mah sok ti halis heula ti luhur nembe ka handapnya meh naon meh teu kasasar ku leungeun gitu upami ti handap ka luhur sok ka ieu wae ku leungeun gitu sok naon kagacak lah istilahna. Ayeuna urang ti luhur heula nembe ka handap kitu urang bawa tah ieu urang ngaropea halisna heula. Tah alat anu digunakeun nyaeta meunang ngedit pribados ieu teh. Ngangge bulu entog, ngangge bulu hayam tiasa tah ieu teh meureunan ngarangkai atanapi ngarakit nyalira nya kuasna. Upami di toko mah hampir teu aya meureunan jantenna meureunan urang teh kedah ngadamel nyalira. Tiasa ngangge bulu ucing, bulu bajing, bulu sajabana ge tiasa nya. Anu sifatna halus gitulah. Teras wae ieu meureunan kana panon atanapi kongkolak panon tah urang sami di pasihan garis-garis halus supados nambi hirup si karakter wayangna. Tah teras wae urang papayan, urang gegenah, urang lelebah ditilik-tilik disidik-sidik meh naon meh teu aya nu kaliwat meh teu katinggalin gitulah. Teras wae meureunan urang papayan step by step ieu teh tina panon teras kana irung garis-garis hidung oge urang turun ka handap we kitu. Nah, sapertos kieu baraya urang papayan sakur-sakur anu perlu digurat atanapi dihirupan anatomi beungeutna nya kitu teh urang hirupan ngangge ieu garis-garis halus garis-garis kecil. Tah dina bulu oge kumis upami ngajelepeng teuing teu aya naon teu aya garis-garis anu ornamen tambahan gitu teu hirup baraya janten kedah disusul oge ku garis-garis ieu garis-garis halus warna hideung tah sangkan jiga gitu sangkan jiga bulu anu sanyana gitu tah dina nu kieu oge tah ieu proses ieu teh meryogikeun keterampilan anu luar biasa baraya. Keterampilan anu luar biasa oge kasabaran utamina mah jeung pang-pangna mah kedah mineng ya. Kedah mineng urang meleng teh janten sileungeun teh jadi tos ieu tos beradaptasi gitu jeung koas jeung cet dina ngenceranana oge urang eta teh aya trikna aya elmuna gitu na ngenceran cet teh ulah kental teuing ulah encer teuing di mana kental teuing teh sok seuseut baraya dikuaskeunana tah upami encer teuing meureunan nya ngaranna ge encer pastina oge kirang gentem dina garis-garisna tah sapertos kieu meureunan. Ayeuna urang pindah deui kana gado atanapi kana janggot ieu teh. Ieu ge sami pentingna ieu teh urang pasihan ornamen-ornamen bulu tah supados katingal sembada atanapi gagahnya payus sareng karakter tokohna Gatot Kaca anu lungguh tapi da jago gitu kasohor jago anjeunna teh janten kedah ka anteur gitu sembadana sareng jagona teh gitu dina urang ngareret nembe ningal oge ieu mah jago kitu meureunan baraya nya. Ayeuna kana bulu-bulu matana sami urang peleng oge ngangge koas tuh pokona sakur-sakur anu bulu urang ayeun urang garisan baraya. Ayeuna urang majeng kana bola matana gitu urang warnaan ieu siki matana
tah ieu ge sami mariogikeun keterampilan baraya upami sing derek-deg mah osok ka mana karep gitu si warnana teh. Tah ieu oge gradasi baraya ngangge gradasi kaleresan abdi teh ngangge bola matana teh anu beureum gitu. Janten kena teh gradasi teh ti nu ngora nu sedeng dugi ka nu warna anu paling kolot tah. Ayeuna urang warna nu kadua meureunna tah anu sedang urang terapkeun atawa aplikasikeun kana siki panon ieu Gatot Kaca. Tah ayeuna nu terakhir meureunna anu paling kolot diayakeunna di luar gitu diaplikasikeunna pangluarna tah janten katingalna teh aya efek cahaya gitu anu mantul kana siki panonna gitu. Ieu ge ilmu baraya meureunnan senior-senior teh parantos merhitungkeun gitu. Siki panon teh kedah kieu tah meureunnan aya fungsina nya kedah ngahirupkeun meureunnan intina mah sangkan hirup we si tokoh wayang teh. Tuh baraya teu karaos tos beres itu. Ya hasilna kantun sekar ketik meureunnan. Hatur nuhun baraya parantos nongton dugi kaberes. Tah sakali deui hatur nuhun cag.